Pawakil ti Saiful Bek tukituna ka pangersana Pak Ustad Maman waktu sareng tempat disumanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Faqadallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kersana al-mukarram Ustad Eka Zakaria anu kusim guring dipihormat. Alhamdulillah mantena baranto sumping para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat. Wabil khusus kula wargi besar Ibu Nani kalih kedua mempelai Cep Aji sareng Nur Hayati anu ayeuna nuju berbahagia, anu sami-sami kusim kuring dipihormat. Pamudah-mudahan urang sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji urang sanggakeun kanu maha suci, puja urang sanggakeun kanu maha kawasa. Teka kantun sholawat kali salam pamudah-mudahan salalamina didungsurkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, tabiin tabiatna, dugi ka urang sadaya salaku umatna anu madap. Mudah-mudahan kenging syafaati mantenang ke di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadayana dina wengi anu berbahagia ieu pribados ngawakilan sohibul maksad Ibu Nani sakulawargi tahadus binikmat simkuring sakulawargi dina dengan ayeuna. Alhamdulillah ngaraos teu kinten bagjana kenging nugraha ageng ti Gusti anu maha suci, anu mana alhamdulillah putri simkuring anu nami Neng Nur Hayati tadi enjing parantos alaksanakeun ijab qabul sareng Cep Aji anu mana alhamdulillah teu aya halangan harungan naon-naon. Lajeng nuhunkeun jieudah doa ti sadayana anu mana Cep Aji sareng Neng Nur Hayati anjeunna parantos sah janten suami istri. Pamudah-mudahan aranjeunna anu parantos mungkasan lalagasan tiasa ngambah rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sarajengna atuh simkuring sakulawargi di dieu estu ngahaturkeun rebu nuhun ka sadayana pihak baraya, tatangga sareng masyarakat sadayana anu parantos ngarojong, anu parantos ngabantos ku tanagina, ku emutanana sareng sajabina. Estu simkuring di dieu ngahaturkeun rebu nuhun anu saageng-agengna. Simkuring teu tiasa ngawaler kana kasayan para wargi sadayana anu mana mudah-mudahan kasayan para wargi sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna atuh hapunten simkuring sakula wargi di dieu
tina sagala rupi kajanggalan sareng kakiranganana boh panampian si sim kuring sakulawargi di dieu nya kitu deui atuh jamuan atanapi patempatan bilih henteu sapagodos sareng manah para wargi sadayana sakali deui sim kuring sakulawargi neda si hapunten anu saageng-ageng menawi eta anu tiasa kadugikeun etang-etang sambutan ti atas nami sohibul maksad nyaeta ibu nani sakulawargi tinangtos sim kuring anu ngadugikeun sambutanana seueur kalepatan dina ngadugikeunana nedasi hapunten anu saageng-ageungna billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ngisi dina sambutan mewakili Saibul Bet, mudah-mudahan naon atas dugikeun ku Pak Ustad aya manfaat dunia sareng akhirat. Atuh anu saterasna mangga acara inti ka ibu-ibu ka bapak-bapak gigisik heula lah gitu supados ulah nundutan. Supados ulah nundutan teras atuh bilih anu bade ngaleueut cai mangga aya. Atuh acara nu katilu nyaeta acara inti anu bade disanggakeun ku nyaeta siraman rohani insyaallah nu bade dicandak ku pangersana Pak Ustad Eka. Atuh ku kituna ka pangersana Pak Ustad waktu sareng tempat disumanggakeun sagemblengna. Kitu sim kuring sebagai penata waktu penata acara hapunten bilih aya kakirangan kaluputan boh bilih dina kirang entep seureuna cariosan sim kuring neda dihapunten anu sajembar-jembarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.